Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin raya rame senang bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung ngangge kawai tambal butut ngalang layung kapan daku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis wae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas euker bingung jawabna teh aduh Gusti yaktos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang sote ka jalmi nu gaduh rama keur ka abdi mangaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri mana ringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar ku Rama hirup sangsara beda sareng sasama teras ku Rasul teh di pangku dirau aduh ujang sok ngahudang macan turunnya iraha jeung di mana ramatilan jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipingpin ku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu manahan teu wau abdi ngangang sing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu Kaab dikalakan nunduk atos tilu dinten ieu abdi punduk aduh kasepnya adeudeut teuing ujang apan ieu Rama Gusti Rama ujang ayo urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis hai Aisyah ieu putra urang anu nuju susah